Alah pagawean pan aki-aki malin bereskeun ieu. Nganol-nganol aing we nu anak muda. Manya anak muda gagawe di kebon. Teu etis atuh mulu. Pulutus ya. Ngaganggu wae si terek naon di ka dieu lah. Ek mental leunca teh boh leunca. Leunca bantuan lain gawe ya ngored yo. Tuh. Kored cenah sia mah. Cangki mentek kudu kored Ah, teh. deuleu ieu rumput liar yang geus garung kieu ah. Sateu jeung naon leuncak rah. Siapa pasti jangan ngagawean awewe nya. Kawan awewe cijang hakaneun lah sia mah. Nengko si Tarmiji sama hirup teh. Gae yang leuncak mah. Gae, cekain gae ala atuh. Heuh arek. Oh ngentaekan ku sia tangkalna. Atuh banget kira-kira we da ieu mah penek merentakna ge. Tinggal metik beuk. Ai sia hayang mung sia leuncak. Kamu sia hayang leuncak. Meuni kudu pabeulit. Pi aku dewe kudu dodongkoan naik nya kami leung yakin atuh katincak ge runtuh. Karena non ge butuh perjuangan cungur sih teh. Taekan Atuh iya piraku naikkan Moal. kumaha ieu. mau lebihkan ku aing ngaran teh ditaekan mah. Lamun naik ditaekan gae. Anggap sia mah tangkal gedang mun tangkal gedang heuh bisa ditaekan leuncak mah Ah. cungur. Atau berusaha sia nangan akal. Ari si ari aya kahayang kudu dek berusaha. Ningaleuwihan Firaun ieu. Sia mana naon teh meuni hayang genah we nya tinggal menta. Melak henteu naon henteu ari geus buahan sia hayang. Banget ari sedekah mah naon we ku leuncak ge batingan nyalametkeun ke sia di alam kubur ieu buah leuncak. Pan heuh eta ku aing geus arek disedekahkeun. Ngan taekan ku sia cek aing ge. Duh aing. Da deuleu takalna ge gede atuh eta leuwih segede jempol ah. Atuh dah moal ge kuateun geus we aing ngarek langsung mingala. Moal ulah terido aing teh ikhlas. Kalau ada yang ya. Ku si Allah yang nyeri beteung mah sia. Atuh banget lain garek sedekah sia ari disumpahan kitu mah. Heeh, pan cek aing ge ikhlas asal ditaekan tangkalna. Dikebotkeun naon nya budak teh ya nang ku hareeng kieu. Sia ngaganggu wae atuh da aing keur gawe ya newo-newo mental leuncak. Atuh banget. Ya mah tuh tinggal ngala leuncakna kita. Tinggal Heuh, ngala. taekan ku sia ti dinya tah. Di handapna Atuh kumaha pan meureun dewek luhur kana dewek jeung berusaha eta mah akalan man eleh ku hileud ge bisa eunek tekan takal leuncak. Ah. Manya sia nu gede henteu elehkeun ku nu leutik. Atuh banget dale timbang kieu we alaan we Moal. Moal aing. Ini kudu Moal ditaekan. Moal. Mal ge kuateun angap we kalapa. Oh pikiran heula eta carana nempo tutorialna aya weuh. Eueuh banget dina YouTube langka na oge. Ketik tutorial naik pohon leuncak. Eueuh. Iya sih ku dirabut gitu Moal. jeung tangkalna ieu. Gae nyeri beteung mah sia. Sia mah. Misalnya ieu tinggal metikan ieu. Moal. Terido teu suka aing mah, teu ikhlas. Nih, hayang. Mungkin Bantuan heula tuh aing ngored yo. yang najis. Ah, Duh, yang kieu ya. Pagawean hirup di lemur teh. Ngan menta we bisana teh. Ku aing dibere ku diberena, tapi mumul berjuang, berusaha. Sama yang ngeunah we hungkulnya. Ari aya rek mere kudu titah naik heula cek kami leung. Tuh naon ge butuh perjuangan, pan meureun sia teh cungur dah yang udur ge mun korek butuh perjuangan nu nya minjem heula. Sia ieu mah tangkal leuncan ge penek. Justru ku penek na. Piraku teu bisa naekan takal nu penek. Ku dia tinggal dihakan ge bisa itu. Piraku ditaekan. Moal ada carana kitu mah moal aing lamun sakirana ditaekan ku aing bikeun. Yakin Aing mending kena sina buruk ari ngaran-ngaran teh ditaekan mah. Oh tangkal rajang. Eta lah gedang tadi pupuk aing arek mah. Ah, sia. Loba gaya naik kata kalau cage tebelul komo di tangkal gedang nu jangkung. Tuh banget ieu mah lain ku masalah tebalulna atuh ieu mah tuh dewek jeung geus di luhur-luhureun tangkal. Oh, sia pilih tangan lah carana cek aing oge geura nempo tutorial aing keur ngored oge. Mengganggu wae. Ah. Awas tah cokor tah babad ku aing ngalang-ngalang wae. Dewek ieu Naon? arek eta naon teh mental buah leuncak baru kita ditaekan. Kumaha naekna teh cek ku sia pikiran. Ayo taekan buru taekan. Tapi kita ditaekannya teh Atuh heueuh. rabut gateunan suhunan. Karak bisa ditaekan. Tah tanyakeun tah ka si abo tah. Naon teh carana tah? Momongan kanu kieu aing baguga naik ke hante Awas tah dewek cokor ahli bingung. cokor ditimbun. Tah jemata meleu tah. Ganeng ting. Arek Awas tah mental. cokor ditimbun geura ku aing tah. Ayo we ngalang-ngalang batur keur guna darah datang ka dieu. Heeh. Ngarariweuhkeun we hungkul. Suhunan karak taekan ji. Karena cenah diteureuy jeung tangkalna asa yang mantog. Aduh, cungur mah. Jelema kitu tah. Batur keur guna datang ka dieu hayo we barang penta. Kumaha pamikiranna eta jelema teh cager, rab jadah.